Pas dia jadi dukun udah sabulan lilana kuning eueuh pasen saurang-urang acan nya lapar kieu-kieu teuing mah tuh. Paling pamajikan maksa pan aya eueuh beas teh gugurutu gugurutu. Geus aya pasen mana usaha atuh. Boga amplop ka dijabal ku manehna. Tuh pisan eling ka salaki teh. Het, aing galau ya. Laguna gitu pisan aing. Het, sia sagala galau bu. Aing diputusan ku awewe. Set beraku sia kasep-kasep diputuskeun. Heuh aing poho boga kenalan dukun. Tah, hayu orang kadukun. Tah, bener uang aing buat gocap ya. Ayo ku aing anteur. Ayo. Ayo. Pas kieu wae mah bisa lapar. Ini pasen saurang-urang acan. Ini balangsak pisan itu kabeli menyan-menyan acan. Tah ieu teh dukun kenal lain teh. Tuh ayo. Tah. Ayo datang ya. Tapi lempang. Dengan biasa nama. Belum datang kabar teh make mercy. Enmet, lima lempang jelema balasak jeung teh ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya keperluan naon, Jang? Rek aya perlu ya, Bah, masalah awewe. Masalah awe mah gampang, baroga duit teu. Het gampang dut mah, Bah, dari angkatan. Soal awe moal teu ngudag-ngudag, nu penting mah duit heulan. Duitna gede nya gede. Kamanjuranana. Hayu ku bakal manjur abah mah ye, jampena abah. Sok dari yukna ditaneuh masalah awe mah. Teu meunang diuk di bale, kudu ditaneuh. Ke abah urang aku takut heula. Aku udah ditanya. Ya, dari kok. Kunaon barudak kalumpatan? Oh, ini orang isin ku abah. Sugan teh kasaruman. Abah kenaon ngilulumpat. Isi lalumpatannya abah ge sieun yang ngilulumpat. Aduh, gagal ya rek menang duit. Terus mah kabeli biasa letter-letter acan kos kieu mah. Het gampang dut mah, Bah, dari angkatan. Set beraku sia kasep-kasep diputuskeun. Heuh aing poho boga kenalan dukun. Masalah awe mah gampang, baroga duit teu.
sia sagala galau bu.